Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Hadirin rahimakumullah. Puji sanggakeun kadat Rabbul Ijati, puja sanggakeun kadat Allah Azza wa Jalla. Shalawat kali kalujengan mugia salamina dilareun ka junjunan urang sadaya ya tanah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilap ka kulawargana sahabatna tabiin tabiatna pamugi urang sadayana diangkeun salaku umatna oge kenging syafaatul ummati mantenna. Hadirin rahimakumullah, dina kesempatan ieu simkuring insyaallah bade ngabahas perkawis naon ari tafakur. Hadirin rahimakumullah, ari ngaran tafakur nyaeta molahkeun hate jeung pikiran, ngahijikeun hate jeung pikiran supaya bisa ngahasilkeun kana muraqabah atau mujayadah ngadegkeutkeun diri ka Allah, ngolahkeun hate jeung pikiran supaya diri deukeut jeung Allah. Eta ngaran tafakur. Naon wae atuh nu kudu ditafakuran teh supaya diri deukeut jeung Allah. Hiji, urang tafakur kana maot atanapi kana maut teh. Sabab ari maot mah ngadodoho, teu bisa diisuk-isuk, teu bisa diengke-engke, teu bisa didago-dago. Da teu aya jamin nu terang iraha ajal bakal datang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nyarios dina surah An-Nisa ayat 78 anu hartosna, di mana mae aranjeun araya maut pasti bakal datang sanajan anjeun nyumput dina lomari atanapi dina peti besi. Matak pepeuje ka urang sada hiji nu kudu ditafakuran teh nyaeta masalah maut atawa maut. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wahtausu yaumal la yaji wildun an walidihi. Golongan manusia kudu takwa aranjeun ka pangeran anjeun jeung kudu sieun aranjeun kana hiji poe anu moal bisa nyukupkeun atanapi moal nulungan anu jadi kolot barane. Wala mauludan huwa jajin an walidihi sayan inna wa'dallahi haqqan fala tugharrannakumul hayatud dunya wala yugharrannakum billahil ghurur. Kudu sieun anjeun dina hiji poe teh jeung moal aya nu bisa nulungan ka anjeun meskipun eta teh kolot anjeun, dulur maneh, anak maneh dan sebagainya. Saestuna janji Allah eta nu nyata, maka aranjeun ulah katipu ku kahirupan dunia. Naon hiji poe eta teh nyaeta maut. Indung mah bisa nulungan, anak mah bisa nulungan, ngan saukur amal anu nulungan urang sadayana. Kedua, tafakur kana alam barjah. Alam barjah merupakan alam nu disebut babul akhirah, jalan menuju ke akhirat, pantona lawang ke akhirat. Hari alam barjah nyaeta hiji alam anu pasti bakal kasorang ku setiap insan anu keur kumelendang di alam pawenangan. Walaya jalma anu teu nyorang alam barjah sanajan awakna diduruk atawa dipiceun ka laut, tetep bakal nyorang alam barjah. Ek mautna di kumaha wae ogenan pasti bakal asup ka alam barjah. Anu di eta alam wal aya nu ngabarengan kajaba amal sorangan. Lamun jalma geus bisa tafakur kana maut jeung kana alam barjah, pasti sagala kasusah jeung kabingung bakal leungit sabab dirina teu jadi kadedemes kana amal dunia, tapi kana kadedemes kana amal pibekeleun di alam akhirat atanapi alam barjah. Nomor katilu, tafakur kana azab Allah. Diri kudu bisa tafakur kana azab Allah. Allah bakal nyiksa ka jalma nu gawe dosa. Kulantaran kitu ulah rek nyapirakeun kana dosa, rek dosa leutik atawa dosa gede. Dan dosa leutik ge mun dipinuh-pinuh mah dikumpul-kumpul bisa jadi dosa gede. Tetap eta maksiat ai ngaran dosa maek leutik gede eta teh maksiat ka Allah. Atuh kudu ditobatan biri kaburu datang poe kiamat.
tubu ilallahi taubatan nasuha gancang gara taubatan bisi kaburu datang poe kiamah atan bi kaburu datang maut matak seingat kana wa'ad wa'id Allah janji anjaman Allah pasti bakal tumiba ka diri urang. Nomor kaopatnya tetap pakur kana sama basar Allah. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la tahuduhu sinatun wala naum atarpi wa huwa bikulli syai'in wa huwas samiul basir. Allahumma maha ngadangu Allah maha ningali. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum Allah mah teu kulem. Kamana wae urang indit keur kumaha wae urang cicing ku Allah ditingali. Ku Allah dipiresep erek hate nu ngobrol ek bibir langsung nu ngobrol ku Allah kapiresep ek laun erek tarik ku Allah kapiresep da teu aya batas ruang waktu basorna Allah jeung samana Allah. Matak lamun diri geus tafakur kana sama basar Allah ngomong ek ngomong teu bener meureun era ku Allah cepil ek miresepkeun kana piresepen teu bener meureun izin ku Allah da yakin Allah ngagaduhan sama jeung basar. Usik malik lamun milampah dosa meureun ngarasa izin teu aya tempat anu kosong tina sama basar Allah sanajan anjeun henteu boga rasa ditingali jeung didangu ku Allah. Ceuk kasarna basarna Allah sanajan dina tengah peuting dina batu hideung aya sireum hideung ku Allah katingali. Komo urang manusia nu sakitu gedena. Berkalimat tafakur kana tanda-tanda kekawasan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Yakin ari dina nyieun langit jeung bumi jeung gonta-gantina beurang jeung peuting eta ciri tina sapalihna tanda kekawasan Allah pikeun anu boga akal. Pikeun jalma anu teu boga akal moal mikir kalau beuki nyaliwang, kalau beuki susah, kalau beuki riweuh. Tapi bikin jama-jama nu berakal tingali langit teu aya tihangan ganti berang datang peuting luar biasa saha jama nu bisa seperti itu. Atak tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sittina sanatan. Aranjeun teh ari ngaran tafakur sanajan ari ngaran tafakur sajam eta leuwih alus tibatan ibadah 60 tahun. Matak sing loba tafakur ka Allah supaya diri teh teu adigung sombong angkuh asa diri panggagahna asa diri pangbeungharna asa diri pangpinterna. Hadirin rahimakumullah. Jadi ayo urang sami-sami sing loba diri tafakur ka Allah supaya hirup ngarasa pangbutuhna hirup ngarasa butuh dina pitulung Allah jauh di Allah lebih siap dina ngambah alam barzakh jeung alam akhirat. Mohon kana wasna. Assalamualaikum warahmatullahi